Muhammad Taufik Sedang Hidayahna sehingga urang sadayana tiasa ngariung di tempat anu barokah ya amin. Shalawat senang salam mugia tetep dicurah limpahkeun ka junjunan urang sadayana nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wilujeng sumping ka Bapak Guru Bahasa Sunda teu hilap oge karerencangan sadayana anu parantos hadir di ieu acara. Lumangsungna oge di ieu tempat anu sakieu endahna nyaeta kelas 11 IPA 3. Sangkan ieu acara diskusi langsung hengar, simkuring bade ngawanohkeun heula narasumber anu medalkeun materi anu bakal didugikeun ayeuna. Narasumber ayeuna nyaeta Siti Rohmah Maya Nursari, anjeunna lahir di Garut 4 Maret 2003. Riwayat sakolana nyaeta SD di SD Cisero 4, SMP di SMP Hiji Cisurupan, SMA di SMA Genep Belas Garut. Dina dinten ieu anjeunna geus nyiapkeun materi anu baris dipedarkeun nyaeta nganalisis unsur carpon anu judulna duet maut. Supados di acara lumangsung kalayan lancar, simkuring Rina Febriani baris nuntun ieu acara pikawit dugi karengsena dina ieu diskusi. Pangjejer dihaturan kanggo medal naon-naon wae anu baris didugikeun. Engke dina jirangan tanya jawab dipasihan kesempatan sajirangan. Tangtosna sabada Siti Rohmah ngadugikeun padaranana. Dihaturan ka Siti Rohmah kanggo ngadugikeun padaranana ngeunaan hasil analisis unsur carpona. Waktu sinareng tempat disanggakeun ka anjeunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngadegna simkuring di dieu bade medalkeun hasil analisis carpon anu jejerna duet maut. Hiji poe aya pamuda anu keur ngomong sorangan di kuburan. Si pamuda eta teh ngomong yen manehna kudu ikhlas ditinggalkeun ku babaturan deketna. Jeung manehanana ngomong yen babaturanana teh dikuburkeun ku manehanana tapi teu make patok. Jeung tempatna ieuh pisan jaba angin teu kendat ngahiliwir. Tempat ieu cukup keur nuruskeun kesang bari ngalelempeng cangkeng atawa ngahunjarkeun suku nu lila di bawah nangtung. Cukup sakitu ge teu kudu aya widadari cek manehna. Da maneh keur urang leuwih ti widadari. Sok kitu maneh nyarita ka urang. Urang sok teu kuat nahan cimata mun inget kana eta omongan maneh. Tapi sing tentrem bae di alam maneh nu ayeuna. Keun urang mah sina kakalayangan di alam urang. Maneh ulah melang ulah hariwang. Satungtung boga keneh suku urang rek tuluy lempang. Satungtung boga keneh ambekan urang moal rek ngeureunnan hirup. Pikeun neangan jalan takdir urang nu sajati. Kan analisis unsur intrinsik tina carpon nu tadi. Jejerna nyaeta duet maut ku Ambo, Puja, Bobin, Pamaria, Om. Latar waktu penting, suasana sedih, tempat kuburan sareng imah. Galurna mundur. Sabab nyaritakeun kajadian anu baheula. Amanat tina carpon nu tadi nyaeta urang kudu ikhlas kaleungitan jelema anu ku urang dipikan nyaah. Sanajan hese dipohokeun jeung urang ulah ngarasa sorangan di dunia ieu teh. Masih keneh loba jelema di deukeut urang anu nyaah ka urang. Sakitu bae anu tiasa didugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngahaturkeun nuhun ka saderek Siti Rohmah anu parantos medarkeun materina. Salajengna mangga ka para pamilon anu bilih aya anu teu acan kahartos tiasa ditaroskeun ka saderek Siti Rohmah. Kumargi teu aya anu bade ditaroskeun lajeng kana kesimpulan carpon anu tos dipedarkeun ku Siti Rohmah. Kesimpulanna nyaeta dina hiji poe aya pamuda anu keur ngomong sorangan di pakuburan. Si pamuda eta teh ngomong yen manehna kudu ikhlas ditinggalkeun ku babaturan deketna.
Sakitu bae anu tiasa didugikeun, hapunten bilih seueur kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sadaya puji kagungan Allah nu Maha Agung. Alhamdulillah dina danget ieu urang sadaya dipaparin kasehatan. Sholawat sareng salam mugi salamina dicurah limpahkeun ka junjunan alam Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Wilujeng sumping oge karerencangan sadayana anu parantos hadir dina ieu acara. Sataacana tepangkeun wastapun Siti Rohmah. Simkuring di dieu janten panumbu catur ngeunaan carpon anu jejerna talaga dimumunggang rasa. Anu bade didugikeun Wasta Rina Febriani, anjeunna lahir di Garut 6 Februari 2002. Riwayat pendidikan anjeunna SD di Sukatani 3, SMP di SMPN hiji Cigedug, SMA di SMAN 16 Garut. Dihaturan karina kanggo ngadugikeun pedaranana anu parantos dianalisis ku anjeunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngadegna simkuring di dieu, simkuring bade maparkeun sinopsis tina carpon anu judulna Talaga Dimumunggang Rasa. Silir wanci robah mangsa puluhan tahun taya ibres mere beja. Tapi dina poe lebaran ayeuna jirim anu salawasna kumolebat dina tungtung mata ngajang gelek dina alam nyata gening kutaya robahna gelisna jangkung lenjangna amis kareueutna taya anu sirna pon kitu deui imutna sorot socana rangkuh pamuluna masih nembrak mapaesan budi paranina. Poe lebaran istimewa langit sabudeureun hate anu salawasna reueuk kalimpu jeung mega. Sajeroeun dada lenglang caang taya aling-aling rasa ati kumalayang nutur-nutur panglamunan nu ngadadak sumoreang. Kang wilujeng tepang deui korejat aya sora ngaranjagkeun panglamunan. Wilujeng tepang kumaha salira teh damang rek meh teu bisa cumarita ku kasima sawangsulna akang damang alhamdulillah ari nuju sae mah hatur nuhun tiasa ditepangkeun deui sareng salira mugi aya dina kawilujengan sareng aya dina kabagjaan amin. Hatur nuhun Kang kana pidoana mugi kaijabah sakulawargi abdi aya dina kabagjaan sami-sami neng. Ku tiasa patepang ku aya waktu tiasa deui ninggal jirim salira mangrupi kabagjaan anu teu aya wates wangeunna. Dupi salira teh saha jenengan tumanya kadirina sugan pareng mere harepan. Nami abdi teh Kang Teti kunaon kitu tumaros nami sagala sigah anu tara tepang wae. Sumuhun sering ari patepang mah namun ukur ninggal ti kaanggangan teu acan tepang sapertos ayeuna. Ongkohna terang ti batur mah bilih lepat. Hatur nuhun nami salira bakal ngukir dina hate akang sapapaosna. Hehe ari akang pamaget mah teu aneh sok saper tos anu leres. Ih saestuna sumpah daek salamet dunia akhirat asa beuki pogot ngobrol jeung nu geulis. Akang sim abdi oge hoyong atuh salamet dunia akhirat mah tong ngaheureuyan bisi dilaporkeun ka teteh abdi ari kitu teh sahanya tetehna teh akang mah sok api-api apanan anu sasarengan di Ciamis sakontrakan deuh asa kuharianeun nah atuh teu wawartos ti tadina pamiterang raina sobat akang mah moal ditaros deui margi tos aya nu tos diwidian ti tetehna. Hanjakal eta kabagjaan teu bisa lila
nuker dipimelang ngadadak ilang. Nyiles dina belegna mega hideung. Pak, aya telepon ti mamah, si bungsu ngurejatkeun panglamunan. Telepon diangkat, horeng si Cikal minta dijemput ka Nagara Pageuh. Dupi ieu anu istri putra kasabaraha? Ieu mah si bungsu, si Ogo hehe ngajawab bari nyerengeh. Meuni geulis tuang putri teh Kang, komo cek bapana mah geulis pisan. Sanes teu sono bade teras mapagkeun pun anak, hatur nuhun kana pangangkenna. Basa nguning rek mulang manehna ngarawu dampal leungeun terus diambung lir panon poe manjing tunggang gunung. Sumirat ngampur ku layung ngahudangkeun ku eling. Pak geuning Bu Teti teh geulis kenehnya. Si bungsu ngajak ngobrol dina mobil. Muhun masih geulis lir teu aya robahna, tapi duka naon alasanana bet teu jadi. Sareng saha Pak? Sareng Agus Rodiman putra Pak Mantri Amanan. Urang da diharja. Oh, Pak Agus anu aya dina Facebook mayangnya. Muhun geulis Pak Agus anu eta. Nah atuh bet teu janten ka Bapak. Ih ari si geulis jodoh mah teu tiasa sakahayang. Urang keur mah bapana nuju ngora tukang ngalalana. Janten bebene teh sok lurjeung ti paripaosna. Tapi alhamdulillah teu janten ka Bapak, teu janten oge ka sobat Bapak. Dikersakeun anjeunna tepung jodoh sareng nu langkung sagalana. Mugia kulawargi anjeunna kasinugrahaan kabagjaan sapapanjangna. Amin. Mairan bari panona anteng neuteup jalan anu keur disorang. Salajengna analisis tina unsur intrinsik anu judulna talaga dimumugang rasa. Temana nyaeta talaga dimumugang rasa. Latar tempatna buruan imah kontrakan jeung Nagara Pageuh. Waktuna beurang, suasanana bingah jeung sedih. Tokohna Teh Yuyung, Kang Andang atau Bapak, Teti, Mayang atau si bungsu. Watak tokohna Teh Yuyung bager, amis budi, kasasaha jeung darehdeh. Kang Andang bager beuki heureuy. Teti bager jeung amis budi. Mayang atau si bungsu bager jeung lucu. Galurna campuran. Sudut pandangna kahiji jeung katilu. Gaya basana lemes, amanat, kudu narimakeun kaayaan jeung kudu ikhlas dina nalika narima kanyataan. Sakitu bae nu tiasa dipihatur ku simkuring. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saparantos urang ngupingkeun analisis carpon ti saderek rina, mangga dihaturan ka para pamilon bilih panasaran keneh. Kumargi teu aya anu bade ditaroskeun, lajeng kana kasimpulan tina carpon nu tadi. Dina carpon eta teh aya hiji lalaki jeung awewe anu sok babarengan unggal poe. Da sakola jeung sasakosan. Si awewe eta teh boga adi si awewe eta teh dikenalkeun jeung lalaki anu bebarengan jeung si awewe eta. Tepung silila sababaraha taun kaharep teu papanggih. Pas papanggih deui geus karawin. Hiji poe si awewe jeung si lalaki eta papanggih di buruan imah si lalaki eta. Terus dicaritakeun deui kajadian anu baheula. Sakitu bae anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.